asnya hidup di lumutnya bang. Biasa santai. Nah, Jawa nyantai ka lah. kebon. Terus di kebon nyase kieu pan kieu lah kehidupan di lumut mah. Aing mah anggot teh salah kapol bieu ge. Oh, Menang 4 karung. oh iya alhamdulillah. Eta teh geus nang mutil. Wih, mantap Urang urang mutil urang mah. Ya malah lain lamun saumpamana urang ya jika Rapi Ahmad. Duit boboa pokoknya numpuk miliaran itu triliunan. Kumaha teh? Urang mah meuli Brio nu warna beureum. Hanya pokoknya mah lamun sampai beunghar kitu pokoknya jalan kabeh kemarin dicor. Urang ge, urang mah ka masjid heula anu tah mah ka masjid dibangun. Ih, ka masjid ongko kan orang mah ka jalan ge erek. Ka jalan erek, urang. Jalan ka gang-gang ge aing Erek dicor. Urang mah malah mah dicor, si cor banjur aspal ku urang mah. Ek di double. Double Heeh. urang mah. Amin pahala urang gedenya. Heeh. Masih di arah lusan kabeh. Pisan urang. Pokona teu hiji-hiji. Jalan pelosok. Abah yang naon, Bah? Pokona mah balong, Lain. cicing heula cicing abah mah. Urang heula balong urang kumaha? mah di pelakan gurame anu sagede hihit. Hmm. Orang barule di pelakan aja mah henteu. Aing mah geus teu kabayang we lamun saumpamana urang beunghar kitu nya. Heeh. Aing Lamborghini ge moal Lamborghini mah paling ge 3 Urang mah kana Fortuner lah. Fortuner. Udah lokasi orang di gunung ya Di hese. gunung urang mah Fortuner urang Tapi- mah. Ngan naik meuli opat mah jadi hiji ewang jeung nu di imah teh. Oh, Jadi nu budak hiji. Nu budak. Urang mah hiji ewang we kabeh. Toha mah pamulikeun. Erek. Oh, Urang meuli dump truck. aing apa nama cita-cita mah hayang nyieun model masjid. Heeh. Tapi masjidna teh hayang 3 tingkat. Warna bodas kabeh. Tan urang mah beureum. Ya atuh meureun. Beureum urang. Tapi ulah deketin jeung urang, lebih Ih. jauh. Ek rada lah minimal sa RT salingkungan erek. Da urang pan batur salembur mah nya atuh jauh. Aing rencana dina kebon anu ti eta tah. Ti Aki Ahmad anu di puncak nu eta aya nu 1 hektar. Urang mah moal, urang mah tadi belah dieuna urang mah anu ti Mang Hemdi. Ih, nu eta ge pan ku aing dibeli da geus adek jeung etana jeung geus adek jeung kanu eta. Aing lamun geus jadi Rapi Ahmad bae dibeli kabeh di dinya mah ku aing. Ya, para nu Aki Ahmad teh deukeut jeung Mang Hendi. Heeh. Eta rencana teh nu Mang Hendi teh jang parkiranna ai jana. Da eta mah geus ditawar ku urang eta mah. Geus ditawar ku urang. Embung pan heula aing ke masjidna ge mah masjid eueuh karangan. Geus dia teh karep teuing. Masjidna geserkeun ke belah ditu. Masjidna Aing nyeun masjid butuh karang jang parkir. Moal, Moal eta mah dibeli ku aing. eta mah geus ditawar ku urang eta mah. Embung aing mah nyaho. Moal aing mah. Ek dibeli ku aing, moal rek ditawarkeun ka urang zaman ge geus ngobrol aing kemarin beak 2 gelas ngopi di imah dungdang urang masalah harga. Aing embung pokona mah kebon eta mah ku aing dibeli. Lah, ek dibeli ku urang eta mah 1 hektar setengah, para Mang Hendina ngan 1/2 hektar. karep teuing urang mah ek dibeli ku urang eta mah. Aing karep teuing ku aing di peheulaan dibeli. Ayeuna aing ka dieu ka imahna ek dibeli ku aing eta mah imah eta mah. Pokona eta mah ek dibeli. Pan aing ngabangun masjid di Karep dinya. teuing, geus karep teuing aing dibeli ku aing. Aing mah kitu dagoan aing heula aja. Dibeli ku aing. Eta mah jama garing budak teh kalat naon. Ngacaprak teu pugu-pugu rek meuli itu rek meuli ieu gablek motor seperapit rabi ge. Ngahayal mah tuh da mah ade, kudu mikir anu bener. Batur nu loba duit. Jadi jama mararat mah cara naing we cicing meng pelehek loba teh ngobrol. Udud mun aya, mun eueuh menta ka batur, dai meuli mah teu boga duit. Tetep budak teh kakaren deh, Ken. Anjay.